ti kelompok opat bade maparkeun tradisi-tradisi melak pare. Simkuring Adam Jalani, Simkuring Ulan Kuswanti, Simkuring Jihan April Jarani, Simkuring Mita Santika Maymay, Simkuring Gina Naila Jahra, Simkuring Aliatus Sada, Simkuring Mita Ramadhani. Wilujeng Nyakseni. Assalamualaikum. Punten Mang abdi bade ngawawancara Amang pikeun ngeunaan melak pare ti awal nepi ka panenna tradisina aya naon wae? Ya ti awitna mah pan ti sebarnya. Terus ka sebar teh pan bikin ka 25 poe. Nuhun. Terus ditandurkeun. Menang nandur meureun geus tos 15 poe. Dirabuk. Nuhun. Terus disemprot meureun unggal saminggu atau 10 poe sekali. Tepikeun ka panen. Nuhun. Tah geus panen teh meureun di zaman ayeuna mah dirontok lain teh digebot tos baheula. Nya. Tah geus Entos nya dirontok mah nya geus terus panen meureun beres. Entos beres nya. Beres. Tinggal di poe meureun Poe tadi poe. Terus di poe meureun terus digiling. Mun atos batinya jadi beas. Jadi beas tah. Ya, aturan, Pak. Ya, ayo. Nyebar pare teh nyaeta kagiatan nyebarkeun bibit pare kana lahan sawah anu geus disiapkeun pikeun tempat pangbibitan. Ieu dilakukeun ku patani pikeun ngarendem jeung ngagedekeun bibit pare samemeh ditandur ka sawah utama. Nyabut pare teh nyaeta kagiatan nyabutan binih atawa bibit pare tina tempat ngawinihan atawa pambinihan. Bibit pare ieu geus siap dipelakeun ka sawah atawa tempat nu leuwih lega. Prosesna disebut tandur. Jadi, nyabut pare mangrupa langkah awal samemeh proses tandur atawa melakeun binih pare. Sanggeus dicabut, bibit pare dibeungkeut heula sangkan gampang dipindahkeun ka sawah anu lainna. Tandur mangrupakeun melak pare ku cara mundur. Tandur oge istilahna cara tradisional melak pare di sawah. Ngarambet nyaeta ngabersihan jukut atawa pelakan liar anu jadi di sekitar pare. Dicandakan pakai panangan. Kagunaanna pikeun pelakan pare biasa tumbuh subur. Ngayuman pare nyaeta dilakukan pikeun ngajaga populasi tanaman pare pikeun optimal jeung seragam. Petani ngaganti bibit nu kurang alus jeung nu anyar. Ngayuman mastikeun setiap petak sawah ngabogaan jumlah tanam nu seragam jeung sesuai. Nu arek berdampak ke hasil panen nu maksimal. Ngayuman biasana dilakonan saenggeus babaraha minggu panen, santos bibit tos maju jadi jeung katingali aya nu paeh atau rusak. Nyemprot nyaeta kagiatan nyemprotkeun obat atawa cairan pestisida anu geus dihijikeun jeung cai. Kagunaanna pikeun ngaleungitkeun hama. Ngarit nyaeta motong pare make arit. Ngarit oge mangrupakeun istilah cara tradisional anu masih dilaksanakeun di padesaan. Gebot padi nyaeta istilah dina
Dina basa Sunda anu hujul kana cara tradisional ngirik padi tina gagangna ku cara nenggel karena papan atawa pangirik nepi bijilna ragrag. Moe pare nyaeta proses ngagarikeun pare sanggeus tahap ngagebot. Hal ieu dilakukeun pikeun ngurangan kadar cai gabah, pikeun nyegah tina serangan bakteri. Videonya nih. Hah? Kurang ke videonya? Kita kegiatan nyabutan bibit. Salah kan? Kan istilah nah. Masya Allah, panas banget. Kita yang di belakang. Saya sedang